wargi anu mulia, mangga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan palawargi anu mulia, anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda, dimana bae ayana ugi asadayana aya dina kawilujengannya, sehat lahirna sinareng batina kalayan aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina danget ieu pribados biasa nempangan di palawargi sadayana anu sejak medar deui carita anu katunda, alatan kasapih ku wancinya kamari teh. Mohon pribados sejak medar terasan carita Jaka Lalana anu ayeuna parantos nincak kana bagian anu ke-12 nya mitra. Mohon atuh sateu acana sapertos biasa pribados anu baris medar ieu carita boleh-boleh nya boleh-boleh ieu mah sejana dari hapunten kasadayana saupami teh mah aya anu kaleresan namina kasabit di dieu nya dina ieu carita oge kasebat asmana kacacanak kitunya dina ieu carita. Moh kitu deui padumukan-padumukan anu kaguar mugia ulah kira-kira ngapuntennya kasadayana. Kumargi ieu mah mung pila kadar carita anu teu kantos kajantenan kitunya sareng anu teu aya dina kahirupan nyatana kitu. Mun anu salit oge teh aya pakuat pakawitna sareng sing saha bae anu ngupingkeun atanapi palawargi sadaya. Murni ieu mah karangan hungkul kitunya. Mohon sumangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktu ieu carita Jaka Lalana bagian ke-12 sejak di kawitan wilujeng ngadangukeun. Sakumaha kauninga dina carita sateu acana sabenerna mah harita teh nagara kalagrahan nu dipingpin ku Nyi Ratu Gendis Hinis eta
hancur sapada harita nu ngalantarankeun Nyi Ratu Gendis hinis teu kuat ngayonan hiji kakuatan anu teu katara ku manehna, anu antukna Nyi Ratu Gendis hinis oge kabur pikeun nyalametkeun dirina. Sejanjingkahan kekuatan rongkah anu teu bisa diayonan dina mangsa harita. Kamana cenah atuh Nyi Ratu Gendis hinis teh kaburna? Tangtos kapayon bakal kaguardi nya mitra. Tah ayeuna mah urang caritakeun deui kaayaan di Karaton Nagara Pasir Hingkik. Nu harita nyimas kana ngaarum singket caritana parantos hasil ngahijikeun raga badagna Jumani sareng sukmana. Harita teh Jumani acaritakeun geus nyajanggelek jadi hiji pangeran anu gagah tur ngabogaan rupa nu hade. Ekeur mah ekeur da memang Jumani emahnya kasepna teh atawa pantesna beungeut teh bawa ti kudrat atuh sakomo ayeuna alus rupa kasepna teh nambahan sieup oge wibawa tur komara salaku hiji raja anom anu bakal patak serap tur ajrih pikeun diteuteub. Jumani nu kacaritakeun geus diistrenan harita teh pikeun narima tahta karajaan tinu jadi akina nya anu diturunkeun ku akina nu katelah Prabu Raga Permana teh nu salila ieu diwakilan ku nyimas kana ngaarum nu jadi indung pituina. Jumani teh sanggeusna dihijikeun kalayan disampurnakeun ku tarekah nu dicaritakeun tadi nya dicaritakeun kamari dina seri anu sateu acana. Ayeuna pipikiran katut lelemutanana oge geus teu sarua jeung Jumani nu aya di alam manusa. Sokomo ayeuna dedegana mah nya wujudna kitu. Ayeuna mah Jumani teh geus beda cara tur cumaritana oge. Geus netelakeun Jumani teh bener-bener hiji raja ngora hade rupa alus basa. Sok sanajan teu kungsi dilatih oge diajar tata cara ngabangun denda di hiji nagara nyakrawati di hiji negeri. Kusabab da cenah geus aya gurat ti anggangna ti dituna kitu. Jumani teh kudu jadi raja di Nagara Pasir Hingkik kalayan jadi pamimpin sajati nuprih diri titisan nu jadi pawaris aki neruskeun lalampahan ngemban tugas karajaan. Atuh kasaktiana oge geus teu bisa dianggap enteng Jumani teh. Sok sanajan manehna teu kungsi diajar ilmu kanuragan jeung sajabana tapuguh
Cuman teh geus aya eusian ti tadina, geus nyampak sagala rupana pikeun digunakeun di alam nagara karajaan nu dipingpinna ayeuna. Samalah ngaranna oge lain Jumani ayeuna mah. Estu ngagunakeun ngaran aslina, ngaran asli salaku raja di eta nagara anu katelah Raden Astawirabajra. Raja anom pawaris tahta kerajaan nagara Pasir Hingki. Kitu geuningnya mitra nami asli Jumani teh. Saleresna mah Raden Astawirabajra geuningan. Waktu estu teu karasa nyarelekna saban usik robah mangsa ngaganti wanci saban detik, naratas jalan carita jeung lalampahan anu ngilangkeun bulan murunyungkeun taun. Jumani atawa Raden Astrawirabajra nu ngaratuan di kerajaan Pasir Hingki kiwari geus nincak hampir kana 3 tahun. Memang teu karasa waktu nu lumaku teh tos 3 tahun deui wae nya mitra. Aduh ampun ya dongeng. Salila 3 tahun Cakrawati di eta nagri teh estu kaayaan nagara kerajaan Pasir Hingki bisa kasebut nagara subur makmur, gemah haripah, sepi paling towong rampong, ayem tentrem lalu gina teh karasa kusakumna ambara hayat Pasir Hingki. Ieu teh netelakeun Prabu Anom Raden Astawirabajra teh mampu ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara, bisa ngajadikeun atawa nyiptakeun antara pangagung jeung rahayat sauyunan, sabobot, sarendeuk, saigel, sapihanean. Memang ieu teh nya carita teh lain pikiraneun pikeun urang benerna mah. Da ieu teh kaayaan teh lumaku di alam lelemut, caritana teh kitu geuninganan mitra. Nya di alam lelemut mah saperti kitu cenah geuning, nya meureun eta oge. Jumani harita geus teu inget deui kana lalampahan manehna di alam manusa. Nya di alam manusa baheula. Tapi sok sanajan kitu ari ilmu nu kungsi diajarkeun ku mamaha jeung sanukri mah estu jadi ilmu dasar minangka sumber tina sagala ilmu anu ayeuna rek diamalkeun kumaha rupa pagawean tur diterapkeun kana sagala rupa hal perkara ngeunaan paripolah ti mimiti rahayat nepi ka pangagungna anu antukna jadi sumber hukum atawa undang-undang di nagara Pasir Hingki teh. Ari awalna mah memang rada hese oge nerapkeun
anu bisa kasebut anyar di negara Pasir Hingkik mah loba pisan nu teu panuju kana naon anu sejak di lumakukeun di eta negara lantaran jumani teh saliwat mah digadek ngarumpak kana aturan nu geus lumaku di negara Pasir Hingkik ti baheulana. Sok padahal syariat nu dibawa ku Prabu Anom nya jumani teh di negara alam manusia teh sasat dek dipake nyampurnakeun. Ngaso heula mitra ngasonya muhun urang ngaso heula ieu urang ngadamel heula cikopi atuh sapertos biasa dina sesi ngaso ieu teh pribados jadi anggota pangan wargi-wargi sadayanya nu saratia ngadangukeun ieu pedaran carita atuh anu parantos subscribe oge anu parantos komentarnya sadayana eta teh mangrupi pangrojong kangge pribados kangge nambih-nambih deui sumanget gitunya ka pribados sangkan trust gitu tah ngagarap ieu carita sok sanaos masih keneh diajar gitu tah para wargi sadaya mohon hapuntennya acan tiasa nyugemakeun tapi insyaallah ku pangrojong para wargi sadayana pribados sejak teras diajar supados tiasa langkung sae deui ka payunahnya mohon hatur nuhun ka kalawargi sadaya atuh anu bade ditepangan dina danget ieu anu parantos lebet dina kolom komentar terutaminya oge anu parantos ngajapri ngalangkungan WA pribadi di antawisna aya saderek Kang Ade Sukarna di Bandung. Salam baktos ka Kang Ade. Ogia area dina kawilujengannya Kang Ade. Lajeng ka Kang Mariana Yana nu linggih di Rengas Dengklok Karawang. Salam baktos Kang Mariana Yana. Ogia area dina kawilujengannya sadayana sararehat kula warga boh kumna urang Rengas Dengklok Karawang. Salajengna aya Kang Dego Cimerang ieu teh Kang Dego anu linggih di Purwakarta saurna teh. Salam baktos Kang Dego nya nyakseni cenah muhun mugia Kang Dego anu linggih di Purwakarta aya dina kawilujengannya kula wargana oge sadayana kumka urang Purwakarta. Atuh salajengna ieu teh aya Kang Haris Arisandi. Kang Aris Arisandi anu linggih di Sukabumi. Salam baktosnya Kang Haris mugia aya dina kawilujengan. Salajengna ka Kang Iim Ruhimat ieu teh nu saurna teh linggih di Tasikmalaya. Salam baktos Kang Iim mugia area dina kawilujengannya sadayana. Terasna ka Mas Oyum nu linggih di Ihpul Raya Kopo mugia aya dina kawilujengan. Oge ka warga Kampung Jenggung nu di Cianjur. Di antawisna aya
Kang Rahmat, terasna saderek Paujan, saderek Samsul oge, saderek Ramdan, kumoynya kasadayana terutami ka pemuda Karang Tarunana PJM anu masih keneh karto ngaronana teh geuning. Oge ka para sepuh nanya ka para sepuh ahli kampung Jenggung nu di Cianjur mugia area dina kawilujengan. Salam baktos ti pribados. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos ngarojong kana ieu channel. Mugia atuhnya kasayan palawargi sadayana kenging balesan ti Allah Subhanahu wa taala ku mangrupi kasayan anu langkung ageng deui nya mohon. Sumangga atuh ayeuna urang lajengkeun deui carita Cakalalana bagian anu ka-12. Mangga. Syariat nu dibawaku Prabu Anom ti nagara alam manusia teh sasatek dipake nyampurnakeun aturan jeung hukum nu geus aya anu teu panuju kana eta aturan teh saolah salah sahijina nyaeta Patih Dewi Reksa. Samalah harita teh teu sidikna nangtang ku mangrupa perdebatan anu kawilang rada panjang oge. Tapi ari nepi ka ngabaruntak mah henteu eta oge. Lantaran saeutikna rada diaping ku Kirangga Suteja. Ari anjeunna mah yang hareupan kaayaan sarupa kitu teh teu ngabalukarkeun eta saharupateun. Sasat apik pisan mun teh mah dek nyokot tindakan. Sok sanajan manehna oge aya rasa kateu panujuan mah. Tapi Prabu Anom nyaeta Raden Astawirabajra teh tara ieu ngaladehenan ku tindakan sangeunahna. Sok sanajan manehna teh pan sasat nu jadi raja, justru manehna mah bisa nampung kana naon hal anu dikedalkeun alatan pamadegan anu beda. Jeung deui lain ku cara kanyak tunjuk bentik curug sumawona make jeung mamaksa kana naon hal anu disodorkeun ku manehna. Teu rasa aing kumawasa. Prabu Anom nerapkeun aturan nu dibawa nate alam manusia pikeun diterapkeun di Karajaan Pasir Hingkik teh estu dipake oge diterapkeun heula ka dirina. Ya dipakena teh diterapkeun heula ka dirina. Saacan dipake pikeun diterapkeun ka sakumna rahasiat. Da pikeun manehna mah saacan mawa rahayatna pikeun diajarkeun ilmu katatanegaraan jeung ilmu sejena nu seja diterapkeun di eta nagara.
Leuwih teu heula manehna mah hayang ngajarkeun heula akhlak jeung budi pekerti ku jalan dicontohan leuwih teu heula ku manehna atuh puguh we saenggeus diluluguan ku paripolah akhlak anu hade mah rahayat katut para pangagung teh loba nu kataji kaasup indung pituina nya nyemas kana ngaarum teh tah ari geus kitu mah Prabu Anom teh gampang nekeranan nerapkeun hukum jeung aturan teh nu tetelan nalika dipigawe teh geuning berkah sagalana luyu jeung naon nu dipikahayang ku sakumna rahayat pasir hingkik. Cak atuhnya ayeuna urang teundeun heula sakedeung tunda heula sakedap carita ngeunaan kaayaan di nagara Karajaan Pasir Hingkik nu aya di alam lelemut tangtu kahareup bakal kasampeur deui. Ayeuna urang kocapkeun heula carita anu anyar kaguar dina ieu carita. Kocapkeun di hiji tempat anu pernahna di pagunungan sisi gawir anu lungkawing ditutugan gunung gelap di wewengkon Cisompet Garut. Di eta tempat aya pakampungan nu ngajumpluk katara di kaanggangan di tempat nu semu mumunggang depuh panahna eta pakampungan teh ayana di sabehandap atuh katara atra sing jarumplukna imah panggung nu sabagian rada sing parencal nya ge ditempot kaanggangan tapi jelas netelakeun eta pakampungan teh kaasup rada lega oge ngan pedah loba kahalangan ku sing jungkiringna batu nu galede. Ari di sabudeunana eta pakampungan dilingkung ku pasawahan samalah aya walungan oge dinya teh nu caina kacidaherangna sok dipakekeun nyayan sawah ku para patani nu ngagarap sawah di eta wewengkon. Mangsa alam isuk-isuk harita teh manuk-manuk oge meuni recet di sarada patembalan jeung baturna musing aracleg dina dahan-dahan tangkal manya. Ari mangsa alam khususna panon poe anu kakara meletek teu palebah wetan cahayana haneut estuning matak seger kana awak. Memang aya ku pantes sieup kaayaan di pelemburan mangsa harita. Sora domba sing belele geus puguh sora hayam jago mah kongkorok katembalan jeung pada baturna. Palamat-lamat harita teh Ratu Raes anu balaleger netelakeun harita teh mangsa usum halodo
haseup diunggal suhunan keluar tina salah-salah penting bebeda ti haseup durukan sakapeung hawar-hawar kadenge suara budak nu keur ceurik ngading diu luka teuing gerungsing sugan aya kahayang sawa duka keur ngarasa lapar meureunnan lantaran hayang ngendahar. Kumaha atuh salajengna cerita kaayaan waasna di eta lemburan mangga antos dina seri anu kasalajengna nya mitra lantaran euna mah geningan waktosna teu nyekapan atuh insyaallah mudah-mudahan urang sadayana aya yuswa di paparenan yuswa oge kasehatan tiasa patepang deui dina seri anu salajengna. Hapunten nu kasuhun tangtos seueur lepatna tangtos seueur hilapna oge tangtos seueur kakiranganana pribados teh dina medar ieu carita ulah kirang-kirang ngapuntennya kasadayana. Sumangga atuh pribados saja undur diri. Atuh nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.